gitu. Kakak inget mana wae eta mah. Jika nu burung eta teh aduh. Ampun saya memetang pingarekeun nanti aja nyawa wayang teh. Eh. Jeung wayang ge di we saya mah kumaha ingetna. Kadang-kadang di jero imah, kadang-kadang di dapur. Ayeuna di kebon bari dewekna di gembrong reungit kitu teh. Di gembrong reungit teh sabenerna mah tuh. Teu Ayah, selamat berjumpa kembali dengan saya, Lur. Alah, mulai deh Lur lah. Hiburan Lur, tengah penting kieu. Tengah penting dah masih kene beurang. Ieu mulu puyuh hujan euy. Walah. Aman lah, aman. Aman Lur. Kedem setik malah dati pentingnya dah poek adile. Biasa be. Ewek masuk nongkrong di dia ye. Resep kede bari nunggu si cepot nereka dari biasa be ngariung di dia. Ngariung Lur. Wah. Tempatnya resep di dia Lur, tempat panggilan dewek gitu Lur. Pokoknya mah resep di dia boleh di dia. Asli ya teh kebon tempat beli dewek baheula gitu sepisan euy satu belum ngomong satu urut we ongko korek nyawa wayang di urut we sete ailakeun sete hujan dalam waktu kasadayana urang wetan kulon kidul kaler mudah-mudahan dina penting ayeuna cara geus sarehat sing paranjang umur we hana dimilik hiburan Lur lah ya segel euy yuk kah dieu on adis ya baru gerek ngaronda deui sia teh sabar atuh. Alah. Batur dewek nungguan euy. Dene. Ya di dia. Alah. Cager. Alhamdulillah pot cager boy. Gua di dinya waras boy. Alhamdulillah jager. Salama kasadayana wilujeng wayaki wari. Wilujeng patebang dijim si kuring. Nya hiburan Lur, nyawa wayang. Lah diajar we lah. Da ka mana deui atuh usaha teh da isikieuan we lah. Atuh mudah-mudahan we atuh. Wayana taun geus teh. Dewek jeung pada batur di dieu hiburan mudah-mudahan we sing tiasa kahibur ka wargi-wargi sadaya khususna make we warga urang Kuningan we lah ampun ting carita naon cenah ieu teh euy wah acapluk we geus di dieu lah rame teh tunduh nya hitung-hitung ubar naon ngaranna teh ubar tunduh we samemeh tunduh teh urang teh heureuy heula di dieu nya tuang sempak kapi guyon di dia yap lah sabari ronda oge merenya aduh sabari ronda sete nya jajar pokoknya malah tugan we urang jadi artis atuh wana bae batur deui saurang deui aya ge di kakana dieu masih kena beurang gitu duh jageul euy masih kena beurang dia biasa nama sok ieu kadi sok dari ieu biasa nama sok dari ieu teh tungguan we heula tuh sabar ya wak aing teh balik ke ayeuna tuh halus cenah mah hadeta sini ingatkan we bising awak aing beteng di tukang jika kamari teh ya senang kayak gitu juga ya udah keletik ka dieu kan euy nih
Itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cahaya anak budak saya. Kuring, Oh, ari kuring mah kawit mati belah wetan. Biasa we anu sok icing dina tangkal peuteuy. wah. Banyak cacing dina tangkal putih. Oh, buku dah hileun sih teh. Ih, kuring mah betah di dinya teh nyeun sayang. Nyeun iimahan dina tangkal di dinya resep teh nya da teu boga pakarangan kuring mah jadi imah teh dina tatangkalan. Itu kajadianana teh. Budak sasa teh tuh geuningan ulin humarabang tengah puting ka dieu. Kuring, Wah, kuring mah teuing. Da baheula na uing mah geus ditinggalkeun ku kolot. Jadi teu apal dulur kolot teh. Kuring mah ayang nu ngurus. Ngan teuing nu ngurusna saha. Da teu apal kaligana belegedeg we sagede kieu kuring mah. wah. Banyak teu apa kanu ngurus. Da kusabab kajadian baheula teh matak pikat gede itu. Kuring teh geus teu inget di dulur. Teu inget di kolot. Kusabab kuring teh baheula-baheulana dengekeun ku sia atuh. Dengekeun. Oh, didengekeun ye geus teh. Matak aing cingin dengekeun. Baheula-baheulana teh heueuh. Geula ieu kenalan heula ieu saha? Cewek. Nya, Cewek cepot. Eput. Oh, cepot. Salam kenal atuh ti kuring kuring wasta mah tukang peuting. Si anjing. Oh, da ngaranna ge aya ngaranan bari tukang peuting teh. Kuring, Oh, kuring teh mun teu salama da kuring poho deui. Matak dengekeun heula kuring carita heueuh. oh sok carita kumaha pangalaman kumaha bisa poho kana segala macam teh. Kuring baheula-baheulana teh mun teu salah mah eta ge heueuh. Kuring teh kasasar. Diajak ulin ku babaturan teh kaleuweung. Oh, Tah, tidinya teh kuring teh nyasap. Ari batur mah teuing ka mana. Kuring salah jalan. Terus kuring teh kolesen. oh ti kolesen. Heeh, Terus kumaha? dikolesen kuring teh. Jujur alitan. Tina gawir teh kokolosodan geus ninggang kana tangkal masirah teh. Geus kukurusukan. Malah mah kuring teh ti beubeut asana makana batu. Da mules nyeri. Lieur tepi ka teu inget di bumi alam. Idinya kuring teh asana mah aya nu ngarawatan. Hiji aki-aki geus kolot. Kuring teh diubaran kan kuring teu inget. Saha nu ngalahirkeun kuring, saha nu mawa kuring. Kan kuring mah inget teh baheula teh asana teh ulin ka hiji leuweung.
Kan babaturan kuring gitu apa? Anu ngajak kuring ulin ka eta tempat teh poho ngaranna teh itu kajadianana teh Bapak. Tragis pisan atuh sia teh. Kuring diurus ku hiji aki-aki nu geus kolot, geus pikun. Keur mah keur kuring geus poho ingetan. Diurus ku aki-aki alhamdulillah. Kuring ayeuna nepi ka sagede kieu. Diurus ku eta aki-aki. Malah mah kuring teh dijieun kandang dina hiji tangkal. Duku sabab kuring cicingna di hiji leuweung. Jeung aki-aki eta oge betah di leuweung. Kitu kajadianana teh Bapak. Sia teh ngomong teh dikitu-kitu atuh. Da emang geus adat kodrat kuring kieu. Terus kuring kudu ngomong kumaha. Da tiba heulana itu meureunan. Akibat da baheula mah kuring teh teu ngomong teh alus. Tiga Roma irama ngebas. Ngeunaheun pokona mah. Kan kuring ti saprak ragrag. Cilaka nepi kita ingetna. Kakolot kadulur ka babaturan teh. Kuring jadi kieu. Ditulungan atuh kuring teh. Tulungan atuh tulungan. Bapak. Ditulung anak kumaha sia teh da. Nu penting mah sorangan geus waras meureunna. Teu inget ka sasaha ge meureun. Waras sia teh. Sehat meureun. Nya sehatna mah alhamdulillah. Kan kuring teh hayang apa nu jadi kolot. Meureun kolot kuring teh neangan meureun. Aduh, kumaha ieu euy. Geus kieu. Tapi alhamdulillah kuring teh ajeun teh inget ka kolot teh aya si aki-aki eta nu nulungan kuring. Kuring diajaran sagala macem pangabisa diketrukeun ka kuring. Kitu kajadianana teh empot. Si anjing si teh. Epot gitu si teh empot naon empot. Eta empot. Cepot. Oh jadi kejadiannya teh gitu. Gitu. Dulu ya ini kumaha tuh. Kuring. Oh. Biasa kitu we kuring kukulayaban. Dahar sakapanggih-panggih di leuweung. Nya jujukutan mah da kuring teh geus siga satu we kuring mah kadaharan. Kadang lalaban pupucukan waya di leuweung dihakan. Da kulapar teh. Alhamdulillah kuring teh. Sanajan kadaharan waya di leuweung pupucukan. Alhamdulillah kuring masih kena hirup. Malah mah baheula ceuk karasaan masa kulu awak teh. Tapi kuring merenting loba ting ngadaharan dan daunan pupucukan. Sasayuran segala macem meureun. Kuring teh ayeuna mah rada lintuh itu. Bapak. Si anjing. Aya halangan oge sia teh geuning. Diajar. Diajar. Itu uling teh amun teu salah mah. Terus ayeuna imah teh kumaha? Tempat teh masih kena dina tetangkalan. Masih.
Bising erek nganjang mah ulin ka ditu resep. Hirup dina tatangkalan. Nyeun imah dina tatangkalan teh. Nyayang we kitu jiga gaok. Si anjing, gua udah manuk ya teh. Nya eta lah pokona mah. Tapi alhamdulillah tenang hirup teh. Teu mikirana naon kuring mah. Nya beuteung geus kausian kudang daunan bege. Alhamdulillah sehat. Itu kejadianana empot. Goblok deh. Lucu oge sia teh euy. Lucu. Ek dingu ku aing di ditu ek di kandangan. Ulah atuh pot tepuh aing teh manuk. Ontong di kandangan aing teh da jalma. Duh wajud motos kieu tapi alhamdulillah. Insya Allah pot berkat dirinya kolot kuring. Kuring diajar hirup teh prihatin. Apa prihatin? Prihatin. Soleh. Tak eta soleh. Diajar soleh, diajar hirup mandiri kuring teh. Ayeuna mah kuring teh alhamdulillah pot bisa masak kejo, bisa ngisikan, bisa masak segala macam. Eta teh dipapatahan ku aki-aki eta itu kajadianana teh. Si anjing. Yang ngomong nyari tadi ujungan kejadian we atuh teh. Nya itu dah memang kejadianana eta kitu pot. Lamun dicaritakeun mah panjang pot lalakon kuring teh nepi ka wayah kiwari. Tapi segala macam ge pot hirup dini kitu kiteh kuring mah alhamdulillah teu pernah ngomongkeun batu datat. Tarap ngomongkeun batu, tara carita, tara ngomongkeun kagorengan batur. Itu pot kejadianana teh. Nyaho atuh da sorangan mah da jauh ti tetangga tuh. Tek nyaho kumaha tuh. Hirup dengan sorangan. Nya eta meureun kitu kejadianana mah. Tapi da ari kuring mah ka dieu sok aya nu hulma rampreng kaleuweung ka dieu. Sok aya jalma nu nyasap. Nya ku kuring mah ari kira-kira eta jalma rek hade mah ku kuring teh sok ditunjukkeun jalan anu rek dituju ku manehanana ka lembur da sok loba jalma nu linglung ka dieu teh kitu sok ditulungan ku kuring teh. Terkecuali anu jalma jahat, nu niat jahat ku kuring mah sok beki disasabkeun itu kejadianana teh. Bapak. Alah, jadi sorangan anu sok sering nyasabkeun leweng teh. Itu. Da kuring ge titinggalian. Eta jalma teh hade niat hade henteu. Lamun pamikiranna rek ngarusak leuweung mah ku kuring sok disasabkeun atawa sok pulang paling kana harta batur mah. Kitu kajadianana teh. Bapak. Tok dikitu-kitu anu saya teh nyaritana. Da kitu ieu mah tiba heula ge. Duh, cangkel lelea mah Pak. Juk. Atuh duh, kesel carita nu kitu. Panjang lalakon mah. Bisingek dicaritakeun panjang pisan. Pokona mah ye panjang. Pararanjang pisan caritana. Lamun diukur mah geus nepi ka mana meureunana. Lalakon kuring teh. Itu kejadianana. Bapak. Bos. Yuk ya. Hampura atuh kuring bade ngiring cari kide biri ngari-ngariu. Nya kebenaran kuring teh da heueuh batur alhamdulillah. Berarti si empot teh osok sering di dieu meureun nya. Sering di dieu. Biasa we nungguan.
Sing zaman mereka teh bener di dia ngaranjah karena pepelakan di dia utama nama sasatuan nya bobagong di dia teh. Oh, nya. Atuh lamun kitu mah kuring teh meureun bisa gabung di dieu. Bisa gabung di dia. Jeung dewek jeung pada batur di dia ngobrol we di dia. Di baturan ku dewek di dia. Ah, gitu berningannya. Aduh lur bareungit geuning teh. Lah, dasiana atuh daningnya nyawa yang dek kabon jadi we ro bareungit can mandi ongkos ya nama. Saha nu can mandi? Kan nyakar kuring. Si anjing nih, tong dicaritakeun aja gitu. Ah bodoh teuing. Ah, geus arek diuknya cangkeul. Rek ngahabakan heura reungit ongkot. Loba reungit geuningan pot. Si anjing. Alah, ampun deng euy. Lucu oge euy, syukurlah hari gitu mah. Berarti urang teh ayeuna mah boga batur deui tasa urang anu penunggu ieu. Keun wae lah itu. Nambah dulur urang teh di dieu damanena mah geus baheula meureun geus biasa cicing di dieu. Jadi we batur. Aduh sia teh. Asih boga batur alhamdulillah ya. Jadi regreg urang teh di dieu nunggu pakaya teh. Nya da. Kamana anak aing teh budak aing teh euy. Diteangan kita di tadi teh teu babi panggih. Diteangan teh ulin teh ngablu anak aing tah. Kemana budak teh tah? Urang ajar teh budak teh euy. Digedean pun digedeanana. Ngadon ulin jauh. Lieur nenganana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Wah, ini serangan aya di dieu sate di tangan ka ditu ka dieu. Dewek asal lieur neangan teh ngubeng sate. Geus di mana heula sate tuh? Atuh jalan-jalan Bapak. Cicing we dina tangkal sumpeuh. Ngorondong dah hayang parah Bapak. Aki poho oge. Atuh bebeja heula sia teh ye rekan-rekan teh. Jadi aing teh leungiteun sia teh diurus ti leuleutik ku aing teh sia teh. Aing geus gede turulang-turulang teu puguh. Ampura Bapak atuh. Kuring poho da tadina teh tajam. Tajam naon sia teh? Tajam ngising Bapak. Goblok geus sia. Ngedarkeun musingkeun sia teh. Kan nu jadi kolot teh. Hampura ya teh itu teh anak kuring nya manehna teh baheulana teh sasab teuing anak sahana mah da ngagoler geuning aya di lebah baheula teh carita manehna teh ku kuring teh diurus si budak eta teh nepi ka ayeuna ka dewasa da keur basa manehna teh kulitik mah kaleuweung nyasab baheula teh manehna mah leutik. Aya umuran meureun sabaraha taun mah leutik keneh manehna teh. Kuring dirawatan nepi ka ayeuna ka dewasa kitu ngan dewekna teh poho ingetan. Hampura yeuh bising anak kuring cacarita padu wae. Ya hampura Pak, puguh da kuring ge heran teh. Aki heran teh manehna teh pektorojol we ka dieu. Adon ujug-ujug cacarita. Da kuring dia da karunya tuh. Ya diajak ngobrol baca manehna teh rek maturan di dieu caritana teh hayek ngirung ngariung di dieu pedah sok nyeuleuh cenah kuring unggal waktu sok aya di dieu cenah kitu. Padahal mah kuring mah keur nungguan pepelakan gitu. Bising ku bagong gitu loba nu ngaranjah teh sasatoan di dieu teh. Hatunya syukur hari kitu mah. Mungkin dihampura we nya bisi anak kuring ka dieu ulin nyariung. Nya duh ieu teh bareung kitu lah. Kasihan atuh ngawayang di kebon bari jeung teu di baju. Aduh.
untuk dicaritakeun atuh aki nu kitu nama. Kan wae menyarahaweun nya. Tak kitu Bapak atuh nuhun nya eta tos ngarawatan non ngaran teh cocokan kuring. Aon cocokan? Eta budak. Kedengan naon? Cariung di dieu urang saling jaga we da kabeneran kuring ge sarua jeung Icepot teh keur ngajaga ieu kebon pepelakan diranjah wae ieu teh ku naon geuna teh kasatoan bagong mah surili monyet segala macem teu beurang teu peuting. Da di dia mah loba sato atuh daneng ge. Nya itu pepelakanan nama ni hejoki itu pelak naon teh. Ya pelak segala rupa we. Aya kapolaga cabe, pelak bolen, jagung, tumpang sari we di pelakan segala. Da ku sabab pelak pare geuna melak pare di sawah ayeuna mah kerusum halodo. Jadi si pare teh ayeuna mah diganti ku tumpang sari heula ku palawija heula di pelakan bolen. Da hese tai bangkar ayeuna teh sawah teh. Jadi ayeuna mah warga teh lumpat kana pepelakan nyaeta palawijaan. Di pelakan bolen mah, jagung mah, bonteng mah, segala macam pokona mah. Alhamdulillah hasilna mah mucekil tina pepelakan eta ge. Pelakan tumbang sari nu cabe, tomat, di kebon teh dipalakan kabeh ayeuna mah. Da ku sabab di sawah geus cai. Kitu kajadianna teh. Ku sabab geus loba pepelakan ayeuna mah loba sasatoan oge anu ngagalaksak. Eta naon pepelakan jadi kuring teh unggal penting teh di dieu nungguan pepelakan. Kitu aki. Atuh. Da ku sabab di dieu mah memang loba sato. Da manehna ge meureun kadaharan meureunnan tapi da urang butuh oge meureun kadaharan tidak isti paralakan oge. Mudah-mudahan mah ulah diranjah atuh ku sasatoan teh. Nya ki mata kitu ge kuring dijaga bising aya satu gitu diusir. Kumo bagong wah. Ngaluludeg pakai plak suuk, plak segala macem. Itu gi ya atuh hari kitu mah. Aki ge di dieu milu atuh mangjagakeun jeung budak di dieu keun teu nanaon aki mah teu kabagian ge. Jadi masalah tatanen mah. Syukur-syukur pun kabagian. Kadang ki ku kaula lamun panen eta hasil dibagi ku kaula dibere asal aki milu manguruskeun. Bo bilih bisi eta pepelakan roba jukut segala macam wayahna pangbersihankeun. Keun engke lamun hasil mah kukula ge dibere. Wah, alhamdulillah jeung hatur nuhun satacan. Keun ati bantuan dipanguruskeun. Pakaian nu aya geus dipelakan di kebon ieu mah. Nya atuh rek dipangbersihkankeun we ari geus puguh jalmana mah. Nya sakalian rek diajar kuring tatanen kumaha carana tatanen supaya bisa jadi alus. Nya rek ku guru we sakalian tina tatanen mah. Pepelakan naon anu kira-kira pelak bonteng supaya alus kumaha. Melak cabe, melak tomat, da kuring mah terus terang teu apal kana cara tatanen teh. Rek diajar we aya kebon mah di ditu. Kan kuring mah di ditu teh kebon teh balala, da ku sabab kuring teu bisa melakanana. Jadi kuring sabari rek diajar we. Sok diajaran ke kuring.
rek melak naon kira-kira lu bisa manfaat ulah sampai eta kebon teh pinu kucukut teu parugu pelakan dimanfaatkeun kan wayahna tatangkalan ulah ditaluaran supaya naon tetep alam teh lestari kitu Ki alah tuh kagabah teuy malah mah ku aki jalma-jalma norek niat naruaran tatangkalan ting beldag gede geus umuran ratusan tahun sok diganggu ku aki mah teu meunang kitu karunya alam teh beah atuh lamun dituaran kitu kabeh mah anggur mah dipelakan deui pek dimangpaatkeun tempat-tempat anu memang kararosong nya kutumpang sari teu naon kita ngamangpaatkeun nya anu sakira bisa mah mangpaatkeun ih beureun nya Ki kerjasama we atuh nya jeung kuring da jeung si eta di dieu kerjasama cuang ngamangpaatkeun atuh hasil make bagi hasil atuh Ki di dieu wayahna milu pangjagakeun ieu tempat nya Ki nang we kuring make kuring jeung budak di dieu tah erek milu di dieu cara tatanenna kumaha supaya kuring bisa oge nurutan gitu turutan cara kuring teh duh kamari ge taun kamari dewek panen alhamdulillah kasumbang beli kejo-kejo we beas-beas kabeli dina hasil tatanen eta teh da nungguan erek panen mah da ek melak panen mah da lila atuh dah hujan we teh turun ngan sakali dua kali kasienan sing bangkar ka dituna teh pala bageus dipelakan pare hujan ngan saminggu ka dituna teh pleng hujan bangkar meureunan masih keneh kitu masih keneh ningali naon ngaranna teh cuaca tah kitu Ki atuh urang teh kudu bisa nggeran beureun ada zaman cuaca wayah kiwari mah zaman kiwari mah teu bisa ditenggerkeun jika zaman baheula meureunan urang teh kudu nunggu kepastianana ieu teh hujan teh bakal pililaeun atawa henteu gitu bisin bangkar kena kadituna teh beureun nya Ki atuh kuring ge ajakan hayang diajar pepelakan kayak diajaran ku saya diajar melak naon jagung tuuk itu diajar ke jeung ku dewek diajaran nya atuh ajaran ami kuring bisa maraban aki-aki eta naon sia teh maraban aki-aki eta Ki tuh maklum hampura da eta budak teh masih kene linglung nya itu pikiranana nya teuing eta teh berhenti bentur kana paku pisan kana batu teh naon teh hampura hampura pisan Ki naon alhamdulillah urang teh jadi nambah duduluran di dieu teh sugan teh di dieu teh aki jeung budak ya tiba heula ge sok ningalikeun ngan kuring terek nyamper ke era da kuring mah mah teu boga nya ayeuna mah meureun kaparang ku budak teh geus kapiheulaan ku budak jadi we urang teh di dieu ngariung ai geus nyaho kieu mah urang teh bisa meureun leuwih deketnya itu butuh naon urang silih tulungan nya Ki kudu silih tulungan nya jeung papada manusia mah ulah ningali si itu si A si B si C na ulah ningali itu luhur ieu handap ieu kumaha sarua we ulah silih tulungan mah nya itu Ki sakitu we Ki da ieu mah da keur diajar ngawai keur nyawa wayang caritana mah Ki teu naon nyawa wayang ge nya itu sugan we jadi
ubar naon tetunduh gitu. Jadi hese sare tangga dengikeun urang di dieu mudah-mudahan jadi sare jalma teh kusabab ya kitu we lah duh cangkeul laki yerek juga di dieu. Jang. Ampun teh. Bapak natur ada payun ya abdi deukeut teuing. Alah siap protes we aki-aki. Dan atuh deukeut teuing eungap. Itu tah meureun sakieu mah meujeuh sakieu mah nya ampur aya. Oh ge, jambur pisan ye katukangan. Geus kajen teu naon sok we teu payun di dinya. Ya gitu Lur. Jadi orang geus nambah dulu di dieu teh jangan jaga pakaya urang mah ternyata di dieu teh aya penghunina. Nya nu penting mah urang bisa kerjasama we jeung manehna di dieu tuang tatanen we ngajaga pakaya urang kan geus lumayan tuh geus cara rangkung geus rada aya beutian. Dia kudu rada diperketat penjagaan teh da ayeuna mah katabahan da kedua itu boleh lah siap nya sing aya sato mah ku dewek geus siap bagong mah jang manah bagong mah geus siap dewek ge golok geus siap tak siapkeun sing aya mah katempo kumbrang-brang kita bagong ngerek ngaranja atau ngarusak mah cabrod we lah dipanah wah siap kuring ge geus siap. Siap naon? Aya arit. Bisa gitu ku arit? Bisa atuh ku arit. Nya. Kuring ge aya. Naon? Rangrang. Bisa gitu ku rangrang? Bisa ku rangrang ge. Nya dipentangkeun langsung ge. Langsung kabur. Nya geus kunaon we pokona mah usir eta bising aya satu ka dieu mah nya lamun keugeuh ngaranja bunuh saja. Siaplah. Siap Mamang Cepot siap pisan. Atuh kuring teh kumaha nyangke kahareupna urang teh kudu standby di dieu kitu Mamang Cepot. Saung aya di deta. Tuh saung nom gede pisan. Duh itu aya panci, aya beas, aya kopi singe kopi. Aya kopi. Aya kopi. Alhamdulillah. Aki. Naon? Aya kopi cenah. Atuh sok ninyuh sing aya kopi mah. Nya sakalian jeung nu aki. Hayang ninyuh kopi. Istilah teu ngopi-ngopi. Siap aki ke dipangieunkeun nya. Kuring. Hatur nuhun Mamang Cepot Bapak. Kuring tos diraeh di dieu alhamdulillah. Ayeuna mah loba batur di dieu teh nya. Sok. Ariung di dieu. Moal penting sabari jaga. Ngan wayahna kuring moal bisa muruhan. Tenan naon. Alhamdulillah ya geus loba batur Mang Cepot. Nya kitu kajadianana. Geus hayu we kajadianana. Nya aduh reungit bae Mang Cepot ieu teu kuat. Nya tuh rokona pareum Mang Cepot. Si anjing. Teu ngarokok teh na. Eta nu nyekel kuring bari udut heula. Ari rokok teh sabenerna mah pengusir nyamuk cek Mang Cepot. Susah pengusir nyamuk. Nyahueun Mang Cepot mah. Kapan eta? Aseupna teh pengusir nyamuk. Nya ileungeun uing mana sabeulahna Mang Cepot. Oh ka dieu. Kelak-kelak Mang Cepot. Naonan atuh sia teh? Cicing bae cicing tenang bae tenang. Ayeuna mah bisa usah kusik. Si anjing. Ampun teh. Tak gitu wargi sadaya.
Iya macam caritaan we di kebun nya kebenaran dina penting ayeuna teh. Nah kamari mah ada hujan atuh dewek kerek ulin di dieu teh hiburan di dieu teh ngadon hiburan hujan. Ditunda sacarita teh itu hujan di dieu teh. Mola moal bagbig segala dialung-alung geuda ku hujan teh ribu lur. Salam waktos we kasadayana nya dina penting ayeuna mudah-mudahan tadi oge sing sarehat daramang sing paranjang umur atuh anu arusaha mudah-mudahan sing mujur sing maju nya sing kalah asilna beh diekeunana da ayeuna teh keur ada musim-musim hujan tapi masih kena dangdangrat itu hujan teh euy nya masih bacaeun bakal nuluy henteu ieu teh hujan teh masih bacaeun keneh ayeuna cenah gerek dari sawah tada hujan mah hese atuh da sawah tada hujan mah nya ayeuna digarap disambut bising hujan teh teh nuluy gitu tah jadi nanggung gitu. Para petani masih keder-keder ya teh teka-teki keneh ieu teh hujan bekan nuluy henteu cenah meureun. Mudah-mudahan we atuh hujan teh nuluynya sing manjang atuh sabulan 2 bulan mah sabulan lah ieu hujan teh da meureunna minimal cai teh ngocor ka sawahnya tatanen teh meureun rada lumayan gitu sakali panen mah meureun ka udag gitu khususna mah ieu mah kudu boga wilayah tada hujan we aduh ampun teh da hese teh nama naon nenggerkeun hujan teh da keur baheula mah geus mulai non Oktober, Desember, dan baru-baruan gitu geus mulai turun hujan bisa dicirikeun da ayeuna mah bulan-bulan hujan mah teuing gitu kadang-kadang mah keur berberan ge halodo mah hayu we halodo. Sing sarabar we lah. Aduh pek anu gum udud beongko deh hai keur nyawa wayang teh. Jadi beunghambat ya teh tah gitu sok lah hai sabari nunggu atuh urang teh hujanna reuh-reuy nuluy atuh kebon-kebon bae mah gitu sok buru dipacul dipelakan naon lah dirinya cabe boh naon dimangpaatkeun mumpun taneuhna baseuh lah injina mah keun wae da anu gitu mah geus do non pepelakan nu kitu mah geus kudu nunggu hujan rendai meureunan gitu sakali cep ge sakali dibanjur ya cai meureun insyaallah jadi ngan perawatan we meureunan ka dituna teh nya kudu usen ari palewijaan mah ngarawatna teh bising ngajejembrung jukut teh pebalap jag jukut teh da sarua meureun parege ena ieu pare mah meureunna salagi can beuka mah kudu kacebar wae ku cai meureunna kudu baseuh wae salagi can beuka mah nya gitu. Alah ampun teh salam baktos we kasadayana ka wargi-wargi urang Kuningan urang Bundar sabundar urang Pajawan lor sapajawan lor urang Ciawi sapa Ciawina urang Cidahu urang Kidul kitu aya Gunung Manik sa Gunung Manik urang sawilayah Ciniru oge atuh teh beh di tuna ka Jambe nya Desa Jalatrang oge geus deui lah teh ke Desa Jalatrang. Ampura ya mudah-mudahan isuk begitu bisa orang ulin ke Desa Jalatrang ka ditu mulai abdi ka ditu kaleuweung. Bau usum kado di Jalatrangnya. Baheula mah da keur dewek ka ditu teh usum kado. Aya deui urang ditu belah kaler sakaramat mulia orang Pajawan lor, orang Karamat Mulia, orang Cilimus nya. Urang Jalaksana ka ditu deui ka ngalerna deui naon aduh pamekaran dan itu teh Ciganda Mekar aya urang Ciganda Mekar ka urang Desa Buni Geulis oge Aur Kuning Kadu Gede urang Dharma kabeh we ka wilayah Kuningan mah nya salam baktos mudah-mudahan ku dina penting ayeuna dina poe ayeuna dina dinten ayeuna mudah-mudahan cara geus sarehat we ing paranjang umur hada mili nya masyarakatna sejahtera nya itu atuh nu garudu usaha sing mararaju salam baktos kasadayana ka warga urang Kuningan khususna nya
umumna ka orang Jawa Barat. Hiburan we ieu malah nya beureun da ari naon carita dina dunia pawayangan badewek mah teu pati hafal, lain teu pati da teu nyaho kitu tah. Ngan resep we mah nyaho wayang teh eta mah. Ieu teh resep nyaho wayang wungkul di dunia carita mah teu apaleun manehna mah. Cerita pawayangan teh teu nyahoeun sia eta mah ngan resep wungkul kikieuan we geus. Mudah-mudahan we atuh bisa ngahibur ka wargi-wargi sadaya wayahna teh da nangaranna ge keur diajar atuh da ningeungnya diajar teu loba naon ngaranna teh eueuh cacarita anu khusus dunia pawayangan teh eueuh gitu kakainget manehna wae teh mah jiga nu burung eta teh ampun saya memetang pingarakeun nanti aja nyawa wayang teh jeung wayangna ke dindi we saya teh mah kumaha ingetna kadang-kadang di jero imah kadang-kadang di dapur ayeuna di kebon bari dewekna digembrong reungit kitu teh digembrong reungit teh sabenerna mah tuh puguh nyekelna ge da leungitna bararadang di dieu teh euy ampun ting alah ampun teu kuat ku reungit euy loba reungit di dieu teh udud mah udud di dieu teh sakitu we lur lah nya urang isuk pake tos uang ngobrol deui ieu mah tambah tunduh we urang mah heureuy nya ampun abi bisi aya sacarita anu teu jelas jeung teu puguh mah da ieu mah ngaseukur keur nyaho wayang piraku nyaho wayang padu ulak-ilak wungkul suaraan gitu. Ya jadi kieu we sakainget cacaritana kumaha sia eta we dewek mah kumaha digeolkeunana nya kitu ngeun di hampura atuh salila kuring ieu nyaho wayang nya naon eta mah cenah wayang teh geuning teu puguh cenah kitu teu puguh caritana cenah eta mah naon cenah kitu da emang teu puguh atuh da sia eta mah teu nyahoeun cerita wayang dengan resep wungkul sia teh resep keun we lah penting mah anteng padahal mah mabetan kaca sia teh duh ampun teh bari jeung vokal lagi menit nyera rambung atuh dan nya itu sakitu belur nuhunkeun di hampura tadi oge nya bilih aya bahasa-bahasa anu teu meunah nuhunkeun di hampura da ieu mah keur nyaho wayang jeung nya teh hiburan we lah pokona mah syukur misalkan aya nu mangpaatna saeutik kedena atuh eueuh nu mangpaat geus padu dengekeun wae atuh nya alah ampun ting kitu lur da geus lila teuing ieu teh durasi geus panjang beureun mah jeung sakieu mah nya kaesuk pagi teh tuang disambung deui mudah-mudahan urang sadayana anu ngadangukeun nu nongton mudah-mudahan sing sarehat sing paranjang umur nya sing harade miliknya itu tah kami bisa panggih deui bisa nonton deui lah kitu intina mah sakitu bae lur pamit heula tuang disambung deui ku lain carita itu namun da dawuh caritana ieu mah padu lain ngacapruk we ieu mah sakaingetnya sakitu bae lur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang cepot waka ditutup jemajol wassalamualaikum we atuh bari sekali promosi Mang Cepot jangan lupa untuk di subscribe, like dan komen mohon dukungannya itu atuh Mang Cepot. Oke boho jangan lupa untuk di subscribe oke like dan komennya mohon dukungannya gitu Mang Cepot aing mah kudu di papatahan wae lain sorangan gini kapal apa tuh apa di mana masuk nyele tiktokan jeung youtuban si anjing teh sakitu lur duh aya wae aing marek geus